Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetanggi sareng Ibu Pipit dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha murang kali kelas 5A, 5B sareng 5C. Aya dina kaayaan sehat tur semangat kan pikeun nyupri ilmuna. Tah dina dangat ayeuna urang diajar nembangkeun pupuh jeung ngalengkepan pupuh. Cobi dibuka buku paket bahasa Sunda dina kaca 32. Tah dina kaca 32 aya nembangkeun pupuh. Nembangkeun pupuh nyaeta ngalagamkeun atanapi ngahaleuangkeun eta pupuh. Tah di handap ieu aya salah sawios pupuh nyaeta pupuh mijil. Watek pupuh mijil nyaeta ngagambarkeun kasedih, kabingung, kacilakaan, tur kamusibahan. Ieu pupuh mijil judulna Sabar Kana Cocoba. Ibu bade kemudian ngahaleuangkeun, ngalagamkeun, nembangkeun. Engke ku hideuk di cobian di bumi teras engke urang praktek di sakola. Aduh emak, indung teges abdi, ku abdi karaos. Pikeun leutik nepi ka geus gede, ngurus ngasuh tulaten ka abdi, dugi ka kiwari, ciri sepuh estu. Urang kudu sabar kana diri, lampah ulah bangor, sing tawakal bari ikhlas hate, hirup bener ibadah ka Gusti, nulad sepuh misti, jalma anu estu. Tah eta salah sawios contoh nembangkeun pupuh mijil. Tah cobi ayeuna ku hideuk satos diajar nembangkeun pupuh mijil cing paluruh guru lagu jeung guru wilangan pupuh mijil nu nembe ku ibu ditembangkeun. Kan aya 2 padanya, aya pada kahiji, aya pada kadua. Dina pada kahiji aya genep pada lisan, dina pada kadua oge sami aya genep pada lisan. Tah tingali dina kaca 33. Di dinya aya tabel pikeun ngeusian guru lagu jeung guru wilangan pikeun pupuh mijil anu nembe ku urang ditembangkeun. Pada lisan kahiji aduh emak indung teges abdi, guru wilanganna aya 10, guru laguna I. Tah ku hideuk lajengkeun pada kahiji kanggo pada lisan 2, 3, 4, 5 sareng genep. Satos eta lajengkeun deui dina pada kadua. Dina pada kadua ge sami aya genep pada lisan. Ke ku hideuk eusian anu kaca 33 ngeunaan guru lagu jeung guru wilangan pupuh mijil. Nah eta dina nembangkeun pupuh mijil. Cobi hideuk di bumi latihan nembangkeun eta pupuh mijil. Anu kaduana salajengna nyaeta ngeunaan ngalengkepan pupuh. Ari ngalengkepan pupuh teh naon? Oh, ngalengkapi pupuh. Cobi tingali dina kaca 33. Anu bade dilengkepan nyaeta pupuh kinanti. Pupuh kinanti ngagaduhan watek anu ngagambarkeun pangharepan, kahayang, atawa kaprihatinan
atau bisa wae disebut kasedi. Guru wilangan jeung guru lagu pupuh kinanti nyaeta bisa pada kahiji dina kaca 34 aya genep pada lisan. Pada kahiji musibahna gunung ditu 8 U. Pada kedua 8 I. Pada katilu 8 A. Pada kaopat 8 I. Pada kalima 8 A. Pada kagenep 8 I. Eta guru lagu jeung guru wilangan pupuh kinanti. Gampil pisannya 8 U, 8 I, 8 A, 8 I, 8 A, 8 I. Pada kaduana oge sami. Jadi urang tingali pada kaduana sami nyaeta masih keneh pada kahiji jeung pada kadua sami guru lagu jeung guru wilangana. 8 U pada kalisan kahiji, pada lisan kadua 8 I, pada lisan katilu 8 A, pada lisan kaopat 8 I, pada lisan kalima 8 A, sareng pada lisan kagenep ge sami 8 I. Tah, pancen pikeun hideuk nyaeta kahiji diajar ngawihkeun pupuh nembangkeun pupuh mijil anu judulna sabar kana cocoba. Teras pancen anu kadua nyaeta ngalengkepan pupuh kinanti anu aya dina kaca 34. Mung sakitu wae nu kapihatur ku ibu. Pamugi hidup tiasa ngatos non anu didugikeun ku ibu dina dinten ayeuna sareng tiasa kasareng aya manfaatna kanggo hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.